tuh masuk sejarah bocah. Iya kanggo pemelakan di Gunung Bayang. Kang Agus nanti di pilihan. Iya tos merenah tapi kurang merenah bari kedah didit dina wates. Kang Suryana. Ieu ngaguar. Iya. Alhamdulillah, ieu tos disayogikeun ku Amu Cikaro. Kukus mendung kamanggung kamanggung dedak papayung kadewata ngedama kapo haji Susun anu gaduh hajat seputu Gunung Wayang Pangoban Citarum. Alhamdulillah pinten dina wengi ieu pangrojong pangdeudel oge painten panyaksen kasakseni wargi-wargi sapangoban kanagaraan. Terus di damel rancangna ku seputu Citarum enjing menawi aya dina parengna bari nuntaskeun lalakon kabataraan sejak melak panayogian. Eta janten ciciren. Wargi-wargi ti Pangoban Cimanuk anu arantos ngeresakeun kitu nya ngawayahnakeun ngiring aug kangge acara Pangoban Citarum melak panayogian. Temenna pinten ka Kang Cepi nya wengi-wengi disebut ieu. Matur nuhun. Bisa keacaan diuningakeun pinten. Rencana awal mah pinten angkat di Majalaya teh tabu 1 pinten. Nah, siang keneh teh kumaha nya bade nyetang tingkat elevasi. Ini bade ngukur kanggo mahupkeun pamelakan. Kenana ieu nama naon? Wirkeun wah, meh teu basa bae. Tim penghitung punggungan peduli. Kontur ieu. Anjing, carekan. Ieu cepet tuh kan. Kalam mang. Ieu sakit ieu. Buat kaleuweung. Ieu tong wakabetot. Tong di badol acan ieu hei.
Ada gitu kan. Wah. Seberapa? 500 570 genap meter. Terus ada yang mana? posisi di samping Weheng. Di daerah Pegunungan Manik, Tebangan. Di posko. Jamban 5. Oh, biceun gitu. Tos kolak tapi ini parah.